Sampurasun tepang deui dina carios-carios anu digarap ku Mang Dedi Mulyadinata almarhum tina carios Sirebing. Mangga wilujeng ngadangukeun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasunun wargi-wargi Mang Dedi baraya-baraya ki Sunda di mana be ayana. Alhamdulillah dena danget ieu urang tiasa ditepang dangukeun deui sareng lajenganana carita Sirebing bagian anu ka-14. Sakumaha nu kantos di Bandungan dina bagian anu ka-13 padaran Mang Dedi kapegat ku wanci dina mangsa medarkeun kaayaan Kanjeng Raja Boronjong anu harita nepungan anakna jujulu ka Raden Weling nyatana ka padepokan kersana Eyang Kuncung cenah. Kumaha atuh para pamirsa lajenganana ieu carita namun kadehilap nya pikeun kamajengan Mang dina masalah ngamumule budaya Sunda laik sareng unak aniknanya. Panuhun diperhatoskeun kadehilap kana loncengna nya kitu. Nuhun nya kumaha piperhatosanana. Mangga urang sami-sami Bandungan ku sadayana lajenganana ieu carita nu kamari ka. Angin teu boleh ngaguruh bae arek kitu meureun teu meureun atuh da kaayaan di nagara siluman. Eueuh sorak manuk, eueuh sorak itu jeung ieu. Angin teh angin wungkul. Naon sababna? Sabab lamun ieu carita make kacapi meureun buyar alam goibna. Sabab ai kacapi mah keur pangiring carita-carita biasa ya. Harita atuh nyatana Kanjeng Raja Boronjong malah nyang hareupan guru anakna jujuluk Eyang Kuncung. Malah pok Eyang Kuncung harita teh ngomong badi jeung melong ka Raja Boronjong. Ya, Jang Boronjong, ura oge geus apa? Naon maksud anjeun? Anak anjeun nu ayeuna geus halugug dewasa. Memang geus waktuna turun gunung. Sagala ilmu panemu jampe pamake kukula kabeh geus diketrukeun ka tuang putra nyatana Ki Weling. Hese lah pilawaneunana pikeun bisa nandingan Ki Weling. Reg heula Eyang Kuncung petang harita ngarandeg ngamongna. Ok atuh Ki Raja Boronjong. Jajajan Ki Weling naminya. Raden Gemlung ke Eyang. Punten pangjelaskeun. Kieu. Ngahaja digentih kukula. Henteu pantes atuh mainya anak raja ngaranna Gemlong.
jika hakaneun manusia we mun sakalian gegetuk atawa surabi atawa jabria jeung sajabana tahu bulat heg nyewa tapi na komo cilok. Oh sumuhun guru sae sun kamana atuh geuningan pun anak teh teu aya ning nuju aya di mana ayeuna teh eyang. Maneh mata tadi bolotot oge teu nyeuleuh geuning. Ari eta gigireunnya ne saha? Bener we, barang Ki Boronjong ngareret katempo aya nu ngadungkuk makhluk anu tamleg jeung manehna. Bleg we beget teh. Nu tayalian iwati Raden Gemlong atawa Raden Weling. Ulah, ada king. Raden, ari sugan teh cacadi eueuh di dieu. Ama mah teu neuleuh sama sakali. Okta bari cenah gabrug ka anakna, nyatana Raden Weling. Raden Weling sarua manehna oge ngarasa sono lain dikira da kanu jadi bapa. Geus dong loba ngobrol deui. Berar ayeuna mah geura marulang bae ka nagara. Moal aya saurang manusia di alam ieu. Moal aya saurang manusia di alam goib nu bisa nandingan kana pangawasana anjeun kasep. Iwalati eta eyang kuncung peteng teh ngarandeg deui bae ngomongna. Atuh jadi ngahulang Raden Weling teh malah poh tumanya ka guruna. Punten. Iwati naon Gusti? Eyang guru? Cek Raden Weling neuteup ka guruna bangun anu panasaran. Ngadenge kitu pok eyang kuncung harita. Dengekeun. Isuk jaganing eto anjeun bakal panggih jeung salah saurang manusia anu ilmu pangawaruhna lain bantrak-bantrakeun. Omat ulah sologoto sabab eta lain manusia biasa. Manehna secara wujudna memang manusia, tapi jajaroannya nama eta teh hiji satria anu pilih tanding di negara awun-awun. Anu pernahna aya di lapisan langit keopat. Ulah diganggu we. Da moal ngaganggu manehna ge. Jabana ti kitu. Mun engke balik ki dieu terus we ulah sumpang-simpang. Najan aya nanaon oge antepkeun we. Ngarti? Ya ujimalan semuhun sepuh eyang. Ceuk Ki Boronjong meh bareng jeung Raden Weling teh nembalanna teh. Tapi ama tadi saut eyang ilmu kasaktian uing teh moal aya nu ngalekeun. Nya geuning diganutang caya si eyang mah. Kumaha engke we atuh arek dilawanan we aya nu ngajak ngadu kasaktian mah. Cek Raden Weling asa kurang panuju kana papatah ti guruna tadi. Ngarasa dirina anu pangsaktina meureun. Ngadenge kitu atuh eyang kuncung guruna Raden Weling. Oh harita. Wah. Eta mah kumaha maneh we. Eyang masya kajar merebeja jeung pepeling. Sakumaha nu katingali dina panarawangan eyang. Lamun hayang salamet we. Ya. Gugu atuh. Cenah eta sabalik namanya eta mah kumaha we. Tembana eyang kuncung peteng. Ngomongna teu dituluykeun.
nya tungtung nama sanggeus ngobrol ngalir ngidul. Eta tilu siluman teh khusus nama atuh Raden Wuling jeung bapana nu jujuluk Ki Boronjong terus marurang ka nagarana. Kebat nu mampahna Raja Jin Ki Boronjong jeung anakna anu katelah Raden Gemlong alias Ki Weling atawa Raden Wuling sakutasna guguru katimbulan kagagahan jeung kasaktian ti Eyang Kuncung Peteng. Raden Wuling atuh geus ngerasa ujub ria jeung takabur. Jeung yakin yen moal aya hiji makhluk naon bae oge anu bisa nandingan kana kasaktian dirina. Hal kitu teh sarua we jeung nu aya dina pikiran nu jadi bapana nyatana Ki Boronjong. Sarua ngarasa aya aing asa aing nu bakal ngawasa sakabeh bangsa-bangsa siluman Slemin jeung bangsa sejenna. Pasti moal aya anu bisa ngelehkeun kana kasaktian anu jadi anakna. Memang manehna mah baheula oge dat teu nepi katuntas guguruna teh. Nyatana ka Eyang Kuncung deui kaburu ngemban tugas jadi raja. Sabenerna mah tujuan Eyang Kuncung teh rek bumela atawa bilu kana kajahatan jeung kaangkaramurkaan Ki Boronjong ngan manehna masa ukur ngemban tugas di alam gaib we. Perkara lain nama atuh manehna oge da teu milu tanggung jawab. Eyang Kuncung Peteng lain makhluk jahat. Sanajan wujudna kitu oge jadi lain ngandung harti manehna aya di pihak Ki Boronjong. Ya kitu deui jin-jin jahat sejenna. Sabot keur ngajarong jonna leumpang. Anak hiuk teh aya sora angin ngaguruh di jomantara. Ki Boronjong jeung anakna Ki Weling pating raring reg ngarandeg bapak jeung anak. Terus juanana taranggah kaluhur anak breh ku maranehna katempo aya gulungan angin rupana teh hideung poek peteng. Muru kalebah maranehna. Ai, anaking. Aya naon ama? Aya. Eta kading menyangang nyurubukna kalebah dieu eta geuning. Ceuk Ki Boronjong bangun ruas bari jeung undur-unduran. Duh katua mah urang tungguan we naon eta teh kadieu keningan nujuna mah. Cacap ngomong kitu. Kebu. Kahareupeun Kanjeng Raja jeung Raden Wuling pating kedebut tilu makhluk anu beda-beda wujud. Anu saurang jiga ajag beungeutna teh, nu saurang deui jiga beurit, ari nu saurang deui mah jelema biasa. Jika wikanca eta mah jeung si gugug kancanya bah anu itu lamun teu salah masigan lo Raja Siluman Beurit nya kunaon marahnena teh ragragan ti langit jeung make aya si wikanca sagala geuning. Ceuk Ki Boronjong apa pisan kanu ragrag ti jomantara teh. Ari gulungan angin anu tadi mungkus wujudna eta tiluan jugil we harita keneh oge teuing ka mana. Ningali kitu pok Raden Wuling harita. Saha ieu teh ama? Nah, geuningan aya bangsa manusia. Kitu ceuk anak Kanjeng Raja Boronjong. Dah panjang dongengnya mah. Ayeuna mah urang tulungan we heula.
urang bawa ka karaton sugan jeung sugan aya guna jeung mangpaatnya. Atuh harita kene oge nu tiluan teh langsung dicageurkeun tina kapiuhanana. Nyatana ku Raden Weling sakali ngepoh oge. Jul jareg-jeg nu tiluan hararudang. Terus rucang riceng cek pangrasana mas jiga karek udang sare we meureunan. Alah, atuh nuhun. Abah sabatur-batur parantos ditulungan ku Gusti Raja. Cek Bah Wikanta beri celdoknya mah. Pan manehna mah Bah Wikanta mah kungsi ngalap ilmu ka manehna. Sabab Bah Wikanta hayang ilmu halimunan cenah Ki Boronjong teh. Dina mangsa rek ngumbalkeun Mang Armin teh bapana si Rebing. Jadi benang disebutkeun guru we ka Ki Boronjong teh Bah Wikanta mah. Ningali kitu pok atuh harita Ki Boronjong. Geun bangge ya. Dek, dodongenya mang dengkeun terima di karaton kaula. Ayeuna mah urang nuluykeun heula lalampahan. Cek Kanjeng Raja Boronjong. Atuh bring we eta tilu makhluk. Beda jirim teh lalimpang muruh ka nagarana Ki Boronjong meningaleut limaan. Boh Ki Boronjong put kiduli anakna nyatana Raden Weling. Maranehna teu ingat sama sakali kana naon rupa papatah Eyang Kuncung Peteng. Dina waktu tadi Eyang Putung Kenceng geus nganaha-naha. Geus wanti-wanti lamun engke di jalan ulah sumpang simpang, lamun ceuk aya nanaon engke ulah diperoseha. Tah, ieu geus jadi sababiah pikeun pangapesan ilmu jeung kasaktian Raden Weling. Katut bapakna manehna sorangan geus teu nurut kana papatah guruna. Ari sabab nya kulantaran nulungan anu tiluan tadi. Isuk jaganing geto maranehna bakal tinemu jeung apes. Nepikeun ka pati malahan mah. Anu kadituna bakal ngabinasakeun dirina. Katut sakabeh rahayat manehna. Bah Wikanta Ki Jelug jeung Ki Gando eta tiluan teh anu bakal jadi bibit buit panyakit pikeun ngondang bahaya ka nagara. Engke isu atawa jaganing geto. Banglu salampahnana atuh harita. Ki Boronjong jeung Bah Wikanta katut batur-baturna. Ngaleut ngeungkeuy leumpang babarengan. Maksudna deuk datang ka karajaan Ki Boronjong. Can urang tunda heula eta. Ayeuna urang kocapkeun nagara anyar anu kaguar dina ieu carita. Kasugri para warigi. Kocapkeun atuh di hiji karajaan. Karajaan anu pernah nate aya di luhureun lembur-lembur manusia. Naon ngaranna karajaan? Katelahna teh nagara awun-awun. Nagara bangsa lelemat lemut anu nyangking di lapisan langit anu kaopat. Anu mangku kerajaan katelah jujuluk Mahaprabu Raksa Langit. Anu harita teh kedideuheusan ku ingkang pati gagas sakti manggulang mangguling katelah Mahapati Angkara Geni. Aduh yang Gusti, sebab pangabat teh kapayunyan payuka Gusti. Aya pikade saunyaun pangajisim abdi di sauresani sawakacau. Diondang sanes mangsa teh nyun. Dipatih cedok nyemah sikapna ajrih pisan.
maklum karaja anu gagah sakti. Ngadenge atuh patihna celoknya mapok harita Prabu Raksa Langit. Baik. Syukur bagi aku mayangan ai. Anjeun geus aya di hareupeun kaula. Pugu aya piomongan nu kacida pentingnya. Pangnya kula ngondang ka Paman Patih teh sok lajuk sing merenya. Nyarese we dari nerek perang ieu mah, ye. Walon Kanjeng Raja sikapna tenang pinuh ku wibawa. Raraina katempo bangun anu ngandung pamor jeung cahayana anu hurung. Ngan dina ngomong babanger wae jiga anu loba kapusing. Semohon unjuk semangat nyisim abdi ngantos jauhan ti dampara Gusti sunyi. Hik, montong seri. Kieu Paman Patih. Timayan. Bangna Paman Patih diangkir ku kaula. Kahiji. Kaula teh hayang silaturahmi we atuh. Kumaha kayaan nagara ieu teu aya gangguannya nyaon. Terus kumaha kula warga Paman Patih sehat kabeh. Nuhun aya pertahasan di Gusti. Aya himana pangdoa Gusti. Kula margi jadi abdi teh dinangan teh nuju sarehat. Jika kirangannya nyaun jaya anu teu daramang kalitik itu rakyat cakumnya oge sajahtera. Ya, bisa ngahaluang saja Patih. Diajar Gusti. Disaha isi Hendrik. Di aya bancang pekemuhnya nyaun Gusti. Anu tani marukti anu dagang sareng nu buburu henteu kitu menawitnya Gusti. Syukur Ajun Ajun. Syukur atuh ari kitu mah euy. Ieu teh ngeunaan anya kaula nu katlah Raden Raga Langit. Ayeuna teh pan keur ngalalanya cenah di nagara manusia. Yumohon Gusti. Nyahayaun gitu Gusti. Dapat ngalabatin jisim abdi ge ayeuna teh aya kararapetna naon unga detik ungareng hap oge tole diapin jeung dijaring ku jisim abdi kitu Gusti. Cukuning. Ayeuna aku lagi percaya ikannya perbadiannya mati. Tapi ieu euy, ngeunaan indung bapana nu aya di alam manusia. Coba deuleu. Atuh ku anjeun kanya deuleu cih. Sabab penting tadi ku kula kaimpikeun goreng. Kitu ca Paman Patih. Iya. Duh. Rumaos Gusti, rumaos. Rumaos jisim abdi oge teu patos merhatoskeun ka ibu ramana mah Raden mah. Tapi jamual aya nyaun Gusti nge sakanyap ku jisim abdi urang tinggal heulanya dina sangkala bolong. Tah ieu ajian titi salira Gusti paragineangan rana Gusti. Ari maneh mah nyaho wae ka aing ke. Ki Patih harita ngalonjeng terus atuh manehna oge tungkul. Panon dipeuremkeun sanggeus sadalila bray beunta deui pok deui Ki Patih. Aduh, kunyaon saja Patih? Nya we geuning ibu ramana si Raden teh. Danget ayeuna mah. Nuju aya dina setengahing bahaya Gusti. Nya kumaha kitu? Aranyeuna nuju di kurungan di nagara siluman. Juruman Ajag alias Aji. Tuh, anu jujuluk rajana teh Gugu Kancana. Aduh. Ki Patih beungeut tak bangun reuas pisan. Ngadenge kitu pok atuh Kang Raksa Jagat alias Raja. Yai. Jung,
Akhirnya kene geus salametkeun euy. Ti. Bawa we ka dieu eta indung bapana si Raden teh. Geus sawatara waktu makeun bae ya. Ulah di kumaha Raja Ajag makeun ancepanyan. Aduh, ayeuna Gusti. Ayo maneh torek. Tong dipiara. Ayo torek mah tuh. Ayeuna Unyuk sumangga ka ulang Gusti tuntas mangandikan kasajan kakanjeng gaya ayeuna pisan jisib abi amin pademeus Gusti. Jik ini jung lumaku. Pokna Kipati sabadana nyembah terus we atuh keluar di karaton. Biur geleber atuh hiber dek ngajugjug ka nagara ki gugug kancana rek nulungan indung bapana Dendra Raga Langit atawa si Rebing teh. Kasugri para wargi cageula urang tunda ngenaan Kanjeng Raja awun-awun khususna Prabu Raksa Langit nu kiwari aya di karaton. Urang tunda heula sakedeung engke bakal kasamper deui. Dina mangsana Kipati harita nya nuju juluk angkara geni rek ngadatangan karaton gugug kancana pikeun nulungan atawa ngabebaskeun indung bapana Raden Raga Langit nyatana Mang Armin jeung Bisuminah teh. Kitu pamirsa numutkeun ujaring ieu carita. Kenae Raja Pabulit ge. Jadi geus jelas we ayeuna mah geuningan ya. Si Rebing teh ari jajarwana mah horeng si mana horeng nyatana. Perwujudan hiji satria anu keur ngalalana di anak manusia. Nu ayat tayalian iwati Raden Raga Langit cenah kasebutna. Kumaha jujutanana bisa kitu kieu kaundang. Supaya jelas ieu carita. Sumangga ayeuna urang balikan heula ka mangsa mungkin. Mana harita teh. Raden Raga Langit anu ngedakeun paniatanana ieun manehna aya ngalalana di alam manusia. Ka Kanjeng Raja Prabu Raksa Langit nu jadi bapana. Nya harita di karaton nagara awun-awun teh keur ngayakeun rempugan. Salian atuh ti Prabu Raksa Jagat jeung Kipati oge Raden Raga Langit Arya si Rebing didinya oge geus aya saurang manusia linuhung. Ngahal jadi ondang ku Kanjeng Raja pikeun ngabantu ngalaksanakeun kahayang putrana tadi teh. Hiji manusia anu teu sarua jeung umumna manusia biasa. Pangawakan jangkung begeng beungeutna percis tangkorakna ieu mah pedah dibungkus we ku kulit. Kumis atuh jeung janggutna ngangsar. Bodas camut-mut buuk-buuk teh ngarumbay bakat ku panjang-panjangna eta buuk nepikeun ka ngalumuk atuh ka handap. Eyang kuncung petangnya eta pisan saurang manusia satengah lalemut anu nganjerek di patapan kepetengan teh. Nu tayalian ti guruna Jinuling anakna Kiboron Jong teh. Waktu harita manehna perdih pikeun ngabantu ka Raden Raga Langit anu keukeuh hayang ngalana jadi jelema. Kaayaan waktu harita eyang kuncung peteng encan ngangkat murid ka Jinuling. Samalah acan panggih-panggih acan jeung Kanjeng Raja Bronjong oge. Tapi jelas heula keneh Prabu Raksa Jagat manehna atuh anu datang ka manehna teh tibatan jadi guruna Jinuling. Uluk sumang kaula nyuwun Gusti. Jisim abdi seja ngabantu kanya naon rupi kahoyong tuang putra. Mangsa katukang eyang kuncung peteng harita nyanggupan
kanu naon pan diomongkeun ku kersana Prabu Raksalangit. Nukur bagya kumayangan Eyang Kuncung. Adu nyuhun adu Eyang. Ari Eyang sanggup mah, tapi kumaha ieu teh cara-caranya. Cek Kanjeng Prabu Raksalangit. Kok deui Eyang Kuncung harita. Raden, Rangga Langit, uji sim abdi bade disimpen di hiji raga. Gua garbanya salah seorang awewe bangsa manusia. Supados jantan manusia anu sajatinya kedah ngalangkungan heula harahimna dina rahim nu jantan ibu. Dah kalaresan eta manusia pas pisan sareng diri nu aya di tuang putra. Kitu seung. Pokna Eyang Kuncung harita ngajelaskeun atuh sanggeus aya dina sakasapok. Sapukan mah satuluyna Raden Ranggalangit disimpen dina rahim hiji awewe. Cindekna mah tapa we bari jeung ngadaguan eta awewe nu bakal pijadieun indungna pikeun ngalahirkeun. Gancangna carita nu akhirna mabrol we eta awewe teh ngalahirkeun nu taya lian Bisumi teh. Indungna Jangerbing, indungna oge Raden Ranggalangit. Tah kitu jujutan ngeunaan saha sebenarna Serbing nu sebenarna. Paingan atuh paingan. Serbing ngebogaan kasaktian anu teu ngaliwatan ku guru heula. Urang si mana horeng. Penjelmaan Raden Ranggalangit Raja Siluman. Singkat ieu carita, Kipati Angkara Geni geus hasil nyalametkeun Mang Armin katut Bisumina. Atawa Bisumi nu saterusna mah maranehna dibawa hiber ka karaton Kanjeng Raja. Estuning dipeuhormat pisan ku Kanjeng Raja katut permaisuri jeung ku sakabeh abdi dalam nagara. Samalah karahayatna oge diwawuhkeun yen anu duaan teh tayalian iwati indung bapana Raden Ranggalangit atawa Serbing. Lamun seug di alam manusia mah ngaranna Serbing, di nagara Siluman mah Raden Ranggalangit. Ari Mang Armin jeung Bisumina teu oleh maranehna can ngartieun naon rupa anu sabenerna. Nyebut-nyebut maranehna indung bapana Raden Ranggalangit. Nya Serbing teh tapi teh jadi buah pikiran lila mah kumaranehna oge. Da otakna hese ngarti gancang poho nepikeun teu paham-paham jeung teu ngarti. Anu penting mah maranehna disenangkeun we ku Kanjeng Raja. Dahar kari mandi kari brus pakaian kari rap. Kamana-mana teu oleh aya anu ngawal. Terus sararea oge dipihormat. Asa jadi raja jeung ratu we Mang Armin jeung pamajikanana anu katelah Bisumi. Kasugri para wargi can urang tunda heula kaayaan di karaton nagara Awun-Awun. Insyaallah teh kaharep kasamper deui. Ayeuna mah urang pedarkeun heula anu lila katunda-tunda. Nyaeta Jangerbing teh keur di mana ari Serbing? Disaprak manehna ngancur-ngancurkeun nagara Gandol Siluman Beurit teh jeung nagarana Kijelug Siluman Ajag atawa Gugug Gancana. Kusabab ngerasa ambek dumeh eta indung bapana disusud laratanana. Akhirna Serbing jadi apruk-aprukan asup leuweung kaluang leuweung sakapeung. Harita ka nagara Siluman geus diasupan tapi hasilna angel. Indung bapana taya laratan pisan. Boro-boro yang aya beja nu buleut teu gepeng-gepeng acan.
nepikeun ka akhirna manehna cicing di hiji nagara siluman. Nagara siluman lodaya anu dirajaan ku Kicoreleng. Ari patihna katalahna Ki Belang. Asal muasana masih rebing atuh teu nahaja asup ka eta nagara. Anu kabeneran waktu harita di eta nagara teh keur aya raramean atawa karaman maksud teh di nagara siluman orai bedul atawa orai sanca. Alhamdulillah upang abdi bisa anak si rebing eta karaman-karaman teh bisa ditumpas nepikeun ka dibinasakeun langsung. Atuh teu aneh lamun teh mah rahayat Kicoreleng kabeh oge atuh hormatur ajrih ka si rebing. Si rebing geus dianggap pahlawan we ku sakumna rahayat Kicoreleng. Udaon jika nu ngayamun kitu agan ceuk Kicoreleng bari jeung neuteub ka si rebing. Sabab si rebing geus dianggap pahlawan ku sakumna rahayat. Ayah, unaon jika ngayamun kitu agan? Tanya na bari gukek dari dina golodog karaton bari jeung nyararana. Ari golodog sagala di karaton, aya golodog sagala rupa di karaton mah. Biasa-biasa we uing teh pan masih keneh boga tujuan anu can nepi dangat ayeuna can tina kanan. Walona si rebing ngomongna kitu, panon mah jonjon we mencerong keburuan. Nampokeun barudak anak siluman mau nila lucu teh. Anu keur ucingan aya, anu silih udag aya, tingkir litik paling galaur. Wang eong jika anu keur barungah pisan. Sabot kitu jol Ki Belang alias Patih teh. Kudu naon teh itu kan. Uring mah can apa ieu teh? Nya. Panti heula geus didongengkeun. Yen uing teh keur maluru anu jadi kolot indung jeung bapa uing. Anu nepi ka kiwari acan nyaho di mana-manana. Jeung kumaha di nasibna? Ceuk si rebing lempeng we nembalana teh. Aing atuh pan agan teh jalmi anu warusa gunung winara cobian we atuh dina kaca sangkaya bolong manawi aya katerangan anu bisa nuduhkeun. Raden, Duh nyeta poek peteng ge teh. Eueuh kelemengna diimplang sakabeh ilmu ih jeung ajian uing oge atuh eueuh nembongan naon ieu teh. Nyahanya moal kitu robet. Naon robet? Nya eta HP nya ari kamana atuh ye kudu nyanganya mending cicing we lah di dieu atuh den. Asa reug-reug aya agen di dieu teh yah. Si Belang nyaram ka si rebing anu nyebutkeun arek lunta deui ti eta nagara. Kicoreleng anu maksudna arek nuluykeun lalampahanana maluru indung bapana. Pugu we ari betahna manataku nganda uing teh atuh masih keneh acan tuntas maluruh nu jadi kolot. Anu teuing di mana arayana ayeuna ari uing ngeunah-ngeunah di dieu di memenan barang dahar jeung anu ngarareunah. Buat teuing indung bapa uing mah atuh teu maranggih dahar. Seset-sehat nyangan kadaharan kitu tah Paman Patih. Ceuk si rebing congah we ngomongna jeung raja jeung Patih oge. Jiga anu geus wawuh lima kaasup sasamana meureun kitu ceuk pamikirna si rebing. Atuh geus puguh kitu mah teu beunang di halangan mah nya teu bisa kukumaha deui. Kicoreleng jeung Ki Belang oge maranehna ngidinan ka si rebing. Satuluyna si rebing kaluar ti karaton dijajah ku sakumna rahayat Kicoreleng jeung Raja Lodaya. Cag para pamirsa, ieu carita urang tunda heula.
Hatur nuhun ku mangrupi perhatosanana. Insyaallah enjing urang lajengkeun deui dina bagian anu salajengna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.